Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Kalaresan dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Anu pikeun janten judulna nyaeta dongeng bahasa Sunda. Carita ngeunaan Rusyah domba. Mangga atuh ka pamiarsanya wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda. Carita ngeunaan Rusyah domba. Di leuweung eta mah geus pada apal we yen domba teh sato anu pangjorokna. Tara mandi, tara maresihan awakna. Matakna awakna kacida bau. Teu aneh lamun sato nu lain embung ngadeuketan domba eta. Tapi domba mah sigana teh hare-hare wae. Paduli teuing lah batur ge, nu penting teu nyusahkeun batur. Nu penting disadahar. Kitu we ceuk pikiran domba mah. Nu paling tereseupeun ka domba teh nyaeta oray piton. Tong boroning ngadeuketan. Ngulampreng ka tempat domba ge eta oray kacida embungeun pisan. Mun aya perlu heug kudu ngaliwat ka tempat domba anu deukeut. Eta oray piton ngabelaan jalan nguriling jeung jauh bakat ku embung ngambe awakna domba. Dina hiji poe domba keur jalan-jalan, manehna reuwas ningali bapa bangkong anu keur ceurik. Kunaon di dinya ceurik sok caritakeun. Barijeng rada ngajauhan embung ngambe awak domba. Eta bangkong nyaritakeun masalahna. Kurang ajar tah si piton wani-wani ngahakan pamajikan bangkong. Domba keheul kacida. Ayeuna kudu kumaha pilampahan kuring domba. Jabaning cenah manehna teh ayeuna keur ngincer budak kuring hiji-hijina. Embung teuing kalengitan anu kadukalina. Eukeur mah eukeur pamajikan geus ilang. Piraku ayeuna anak kuring ge kudu leungit dihakan oray si atah adol. Sawatara lila domba ngahuleung ka dieu geura. Bangkong ngadeuketan semu asa-asa. Teu kuat ku bau tina awak eta domba. Tapi inget kana masalahna teu burung bangkong nyamperkeun sarta ngaregepkeun kana naon omongan nu diharewoskeun ku domba. Nuhun dombanya eta papagah teh urang laksanakeun. Mugia wae aya hasilna. Bangkong marah mai. Nya geus tong sedih wae ayeuna mah. Domba ngaleos ninggalkeun si bangkong. Dina hiji poe bangkong jeung anakna keur arulin. Gorobas. Sada aya nu ngagorobas sarta kadenge aya sora hos-hosan. Pak, babak, sieun, oray piton datang. Anak bangkong ngadeuketan bapa bangkong. Manggeus tong sieun, sok ayeuna mah praktekeun. Naon anu basa eta geus dicaritakeun. Eta teh dibejaan ti domba. Sok buru-buru. Bapa bangkong mere komando. Teu lila oray piton gede datang. Letahna ulal elel. Panonna burial bun cekli nutup kanu hareupeun. Lakadalah aya bangkong hareupeun. Rasa lapar teh sigana bakal kaubaran je. Ngadahar maneh. Oray nyamperkeun.
bari jeung langsung nyapluk anak bangkong anu ngurungkut hareupeun. Tepupuguh oray utah uger micen bangkong anu geus dicaplukna. Langsung we ngaleos ti eta tempat bari jeung anger utah uger. Nyaan papatah domba teh matih pisan. Nuhun domba bangkong seuri. Mun panggih deui jeung domba rek nganuhunkeun deui. Papatah domba memang manjur. Paingan salila ieu domba tara mandi, tara mersihan awakna, malah ngahajakeun awakna sina bau. Da eta rusiahna. Rusiah sangkan teu dihakan ku sakadang oray anu kacida teleungeusna. Tah sakitu pamiarsanya dongeng ti Sim Kuring Ujang Comro ngeunaan rusiah domba. Kumaha kahibur teu? Mangga atuh. Atuh nuhun upami kahibur mah. Mung punten tos lami pisan Sim Kuring tara midangkeun deui dongengan Sunda. Kana rasa nuju sibuk. Tapi insyaallah kapayuna Sim Kuring bade nyaritakeun deui dodongengan bahasa Sunda dinu danget-danget anu salajengna. Mangga atuh nya kapamiasa abdi Sim Kuring bade pamit. Amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.